Abah, udah cara? Reuneuh. Mane paegan rada melenung beteng mane teh reuneuh nya. Sugan teh lintu euy ti kamari mah. Cek batur mah cenah kade si Amu bisi begang lintu cek cek Abah teh pek reuneuh nya sabaraha bulan. Lain reuneuh. Tu geuwatkeun udag cara tuh tinggal mengpeung ka karayapan. Oh, 8 bulan. Ya Lah Allah, Gusti ningeun tere paingan maneh heungal euy. Aduh aya sugan teh ai maneh atuh kakarek beja ayeuna meureun opat bulanna 7 bulanna teh disalametkeun. Ayeuna geus 8 bulan ayeuna kumaha karasana ayeuna? Lain rene 8 bulan tu geuwatkeun cara udag cara. Paingan teu kaur baga anak hayam laleungitan. Oh, sesalingitan atuh sesalingitan los-los ka dieu lin ka ditu ka lemur. Ampun aing kumaha ayeuna maneh ka laki itu. Aku mah mun eta ieu gagabah atuh kumahakeun we atuh ayeuna teh rek dikumahakeun. Yeuh, geuwatkeun lin reuneuh urang teh lin reuneuh. Tuh geuwatkeun udag cara. Tinggal itu. Bisi kana hayam beak laleungitan. Mal kaur boga hayam. Oh, neangan tilam. Yuh, aing mah euy atuh dah heueuh geus karasanya maneh teh geus ieu geus ngusial eta teh. Maneh dengkeng wae kitu atuh melos-los ka dieu maneh mah. Ampun aing kunaon di dieu mah euy. Sok di dieu. Di dieu atuh yeuh, di dieu yeuh. Tah di dieu sok. Ngagoler bisi kumaha onam. Abah, geuwatkeun. Tuh tinggal itu ungkung di dinya teh ka karayapan bisi asup anak-anak hayam. Naon make los-los kudu ka ditu di dieu we di dieu yeuh. Sok we urang neangan tilam heuh jeung geus salingitan kitu maneh pepelengkingan kitu maneh. Ka kudu kunaon atuh cenah nya ieu teh. Allahu Akbar. Kudu ka mana nya? Yeuh otong onge-ongean di dieu ngagoler yeuh. Di dieu yeuh. Naek urang neangan heula tilam. Kunaon atuh nya tilam teh? Kunaon? Geuwatkeun. Udag tuh cara. Manaon make kudu di ditu atuh. Geus di dieu mah hayang dina taneuh maneh teh geus dina ieu. Sok ka dieu yeuh. Sameme eta rek nelepon eta paraji. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Jangan karu. Gusti nya saha nu arek ngajuru da aing mah teu reuneuh. Aing tuh titah ngudag cara. La ilaha illallah abang nu saliwangnya astagfirullah. Ku ieu we tilamna mah eueuh tilam we. Sok ka dieu yeuh. Naek di dieu yeuh ngagolerna di dieu yeuh. Yeuh. Ka dieu gora tingali. Yeuh, eueuh naik ngajuru da aing teh reuneuh. Geuwatkeun tu udag cara. Heeh, apal bage reuneuh sok ka dieu. Ka dieu yeuh naek. Ieu geus mal balik aing mah jeung saliwang mah. Ampun ke hayang di ditu na ngeunaheun tangkal kalapa berat antep ya ieu badagong teu beunang di eta rek ngajuruhan tangkal kalapa kumaha eta teh. Rek nyeun sejarah naon? Oh watak budak meureunna nya. Heueuh aya watak budak mah beda-beda da. Eta mah karunya yeuh bisi kumaha onam.